lawas mah nu berat ke jadi hampang, ku syukurnya gitu deui nu hese jadi gampang. Sing percaya lu ulah sok luh lah siga jalma teu iman. Manusia pangsang sarana nu ngarasa kurang wae, najan hirup sarwa aya lubak libuk harta banda. Omat ulah kajongjonan harta lamun salah mawa jadi pang beberat hisab dina yaumal kiamat. Manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan. Baca mun bisa kitu pupus melangtong hariwang ibadah bari ikhtiar anu maha welas asih moal reureuh mika pasti miskin lain alasan keur luh lah, sugih lain alasan keur tanggah, nasib mah ukur lalakon maju mundur kumaha urang, nasib mah ukur lalakon hayu syukur ulah kufur. Kabagjaan nu ngalantarankeun syukur tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun bagja. Nah kitu rum syukur teh lain dina kaayaan keur bagja wae, tapi dina kaayaan sagala kakurangan oge keukeuh urang kudu syukur. Urang kudu bagja kudu ngarasa bagja. Lamun urang hirup bisa syukur nikmat salawasna lu. Manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan. Pupus melangtong hariwang ibadah bari ikhtiar anu maha welas asih moal reureuh mika deudeuh. Miskin lain alasan keur luh lah, sugih lain alasan keur tanggah, nasib mah ukur lalakon maju mundur kumaha urang, nasib mah ukur lalakon hayu syukur ulah kufur. Lain kabagjaan nu ngalantarankeun syukur tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun bagja. Pan geuning loba lur jelema teh lamun dibere gering sapoe meni aral, tapi dibere sehat belas-belas tahun tarasul, dibere sangsara sakedeut aral, dibere beunghar welas-welas tahun tarasyukur. Ayo di ayeuna mah urang syukur salawasna dina kaayaan kumaha wae. Lalakon mangsa katukang ngawangun rasa hariwang
lalampahan nawanci umur kiwari. Ampun Gusti tetela diri mung saukur ingkar tur lali. Muka Gusti abdi sumuju, muka Gusti abdi nedapi tulung. Kalintang lami abdi ngantunkeun, angkuh sombong nyapirakeun. Ya Rahman, Ya Rahim, Qadiran, Aliman, Sami'an, Basiran, Hayat, Mutakaliman. Mugi abdi kalebet kana golongan jamil nu aya dina jalan husnul khotimah. Nafakuran lalampahan nawanci umur kiwari. Ampun Gusti tetela diri mung saukur ingkar tur lali. Muka Gusti abdi sumuju, muka Gusti abdi nedapi tulung. Kalintang lami abdi ngantunkeun, angkuh sombong nyapirakeun. Ya Rahman, Ya Rahim, Qadiran, Aliman, Sami'an, Basiran, Hayat, Mutakaliman. Mugi abdi kalebet kana golongan jamil nu aya dina jalan husnul khotimah. Hayang manen kudu melah, hayang nepi kudu indit, ulah nyaring bari perut. Rek kumaha jadina lamun manusia Tatar Sunda, salilana ukur hayang dihuapan. Naon jadina hayang manen kudu melah, hayang nepi kudu indit, ulah nyaring bari perut. Rek kumaha jadina lamun manusia Tatar Sunda, salilana ukur hayang dibantuan. Naon jadina geus lain waktuna keur silih salahkeun.
ngalayah di tengah imah nya gemah ripah subur subur makmur kerta-kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara aya segala aya nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daek na lain waktuna kersilih salah silih tuding moal ayat tuntungna geus lain waktuna kersilih andelkeun ayu urang silih rojong rampang gawe babarengan hayang manen kudu melak parahyangan brodi juru parahyangan brodi pantol ngalayah di tengah imah nya gemah ripah subur subur makmur kerta-kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara aya segala aya nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daek na palang siang bener teh ngancik sorangan sok rajen kamamelangan mikiran diri pribadi di mana jeung reka mana cenah hirup kudu urip waluya lahir jeung batin nyaho nu bener nu palsu ngan hese neanganana sok inggih salah pamilih palang siang bener teh ngancek sorangan senang di mana ayana tingtrim di kotek tak di teangan lain deui lamun diri tacan wani nalukeun tujuh nuluhung wayahna dina maya ngarungkupan katumbiri anu
jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang penting sameme sariat layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang angkehan karek mangsa jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang penting sameme sariat layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang ngalong kewang teboga bawaan mulang jalma anu untung tina sifat hiri dengki resep hasut resep fitnah sulit hati belang bayar jalma anu untung tina sifat pinuh dendam resep jahil kaniaya sok hianat gasa sama sakedeng tong dipulas warna hidung hirup petangan sakali raketkeun silaturahmi bacantel asong kena cinggir jeung cinggir bacantel kaitkeun cinggir jeung cinggir bacantel hayu silih bacantel musuh hiji loba teuing jalma anu untung tina sifat hiri dengki resep hasut resep fitnah sulit hati belang bayar jalma anu untung tina sifat pinuh dendam resep jahil kaniaya sok hianat gasa sama